Tuh. Kaasup para wali Allah nyebarkan agama ngaliwatan seni. Mata Pak Ustad Pak Kiai kudu resep karena seni, ulah anti karena seni. Nya ge urang dia resep solawatan, ulah coba-coba ngomongkeun anti dangdut. Abdi mah tara dangdutan, abdi mah solawat. Keheul gitu tuh. Abdi mah tara dangdutan, abdi mah solawat. Tanya, budakna incuna hayang disunatan hayang nabeh peks ya. Kapa? Saditabeh kumaha kuleman? Hehe, anti dangdut. Jadi no kitu teh ngaranna teh ucapan ngahukuman sorangan. Ngukur bener teh ulah ngukur dari pribadi sok kuring. Bener, alhamdulillah eukeur ngeureuyeuh, tapi kuring can ngajamin anak kuring bisa bener. Anak kuring bener can ngajamin incu kuring. Incu kuring bener can ngajamin udeg-udeg. Udeg-udeg can ngajamin kakait siwur. Kakait siwur can ngajamin benerna bawa kakait katel hancur. Matak nu ngaran hirup teu bisa ngabisani kana kalakuan batur. Nah, urang boga 7 turunan. Bener. Aya budak tatangga melenung eueuh bapaan, kuat dipiralkeun dina Facebook ngabibirang batur. Aduh, lemur abdi jadi viral. Nah, aya naon euceut hayang ditanya. Iya, anu melenung eueuh bapaan. Wirang pa pelakuan mah asli demi Allah. Hiji waktu anak maneh nu kitu, kumaha cek itu lebok. Jadi jelema kadang-kadang sifatna silih wiwirang. Saha nu ngalahirkeun budaya? Prabu Siliwangi, Pak. Di mana Prabu Siliwangi? Di Ciamis. Naon ngaran kerajaanana? Pajajaran. Pajajaran dina harti deuk pejabat deuk rakyat, pajajaran sajajar. Ieu mah sugan pejabat teu bisa lah. Pokona mah sajajar jeung rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Lain urang nu kudu kahormat ka pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Naha cucungik pejabat dijadikeun teh adalah ku rakyat. Waniannya. Nah, anda boga undang-undang rakyat segala-gala. Lain urang kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat. Nah, maranehanana jadi jujur dicoblos ku rakyat. Matak cing atuh pejabat, aya datang ka rakyat tong 5 tahun sekali hayang dicoblos wungkul, ari geus anggeus kalah geblus ka alam gaib. Cing atuh perhatikeun palire rakyat, ulah dina kopeah aya gamar-gamar kujang aya ngartihan teu? Sok urang bongkar budayana ti Ciamis, kerajaanana di Ciamis, pati lemanana di Gunung Sancang, tempat nyepina di Gunung Padang, daerah Cianjur. Itulah letak wilayah kekuasaan Pajajaran. Tina ngaran wae Prabu Siliwangi, Prabu Raja silih-silih wangi sengit. Jadi raja datang ke rakyat dek nyengitan rakyatna. Nyaho pangabutuh rakyat, apal nu susah rakyat, apal bingungna rakyat. Bener. Prabu Siliwangi. Aslina ai Prabu Siliwangi boga pakarang. Naon pakarangna? Kujang, Pak. Toong kujang molongona. Di luhur tilu dihanap hiji. Artina aturan ka rakyat mangan hiji-hijina, tapi aturan keur para nu di luhur aya tiluna. Naon maksudna? Hiji, rakyat lapar kuring pangheulana lapar, rakyat seubeuh kuring pangpandeurina seubeuh, rakyat geuleuh kuring merek deudeuh. Itulah Prabu Siliwangi nu digambarkeun dilalakonkeun dina kujang. Urang kujang ditapelkeun ka kopeah ngarti ge hanteu. Asa rieur da. Nya, variasi we wungkul. Bener, Mang? Setuju? Good pokoknya mah. Kada ya amankeun. Oh, dukung geus ditewak mah maneh luncat sorangan. Prabu Siliwangi asli eta. Di mana atuh Prabu Siliwangi? Di Lemna, di Garut. Gunungna ngaranna Gunung Sancang. Di sisi jalan aya gambar-gambar maung, macan-macanan. Sancang hiji, sancang dua, nepi ka sancang salapan, lamun ibu karanca buaya, di sisi jalan aya gambar maung. Dina harti cenah Prabu Siliwangi jadi maung. Wadul gede, padahal Prabu Siliwangi jadi lain jadi maung, tapi wibawa jeung komarana ibarat maung. Pan urang ge urang Cimaung eta teu rangeteng. Urang apal, urang dieu teh bobotoh, urang dieu teh piking Persib, sok lalajo Persib ka jalak harupat, maka Persib disebutna Maung Bandung. Nah anu di lapang maung wungkul. Prabu Siliwangi jadi maung, lain maung nu rangeteng, tapi maung teh artina manusia unggul. Nu kumaha manusia unggul? Ngarti surti kana pangabutuh rakyat, apal kana kategenahan rakyat, nyaho kana katalangsaran rakyat. Itulah maung. Tuh, jigana ceramah kieu mah kahartieun.
beda nu di tukang ungut-ungutan teuing ngarti teuing tunut mau sancang hiji, sancang dua, sancang tilu, sancang opat. Di sancang hiji jelema teu sagawayah asup. Bade ka mana punten ieu mah leuweung larangan. Tuh eueuh jelema nu wani nyokot rokrak-rokrak acan. Naon sababna? Eueuh polisi, eueuh mantri tapi leuweung eta hararejo, Pak. Di urang mantri loba, polisi naker leuweung beak, Pak. Matak lol hujan, banjir. Datang halodo ganggarateun cai, bener? Bahasana ge bahalot baheula mah leuweung larangan. Kolot baheula teu meunang jang ulin kawalungan, sangat lain sangat jurig jarian, lain ganggaung, lain kuntilanak, tapi sangat dina harti didinya aya sumber daya alam anu keur masa depan barudak urang. Naon cing? Bogo, lauk, hurang. Jog bapa ayeuna kawalungan, aya bogo eueuh, aya hurang eueuh, sabab geus teu keungeun ku walungan anu sanget. Nya. Tuh di Gunung Salapan, di Sancang Salapan aya kai badag Pak, ngaranna kai Kaboa. Ku para pejabat anu rada kurang eling sok diasupkeun kana jero beubeur ngaranna jimat. Ngarah naon cing teh kikituan, ngarah luhur darajat. Lamun hayang luhur darajat mah nya make jeung ngagugubug kai, ngaranna ge kai Kaboa. Boa bener boa salah nu pastina boa edan. Hayang naik darajat moal kai asa riweuh. Ieu teh kahartos itu. Urang robah ya pelajaran sejarah bongan Belanda ngajajah urang. Dikarang geuning ku Yayan Jatnika lagu nage Sancang. Rek nyanyi heula maksudna. Aduh. Kamari sim kuring ceramah teh di daerah Gunung Puntang, palebah nyanyi ieu nu hajat riweuh naraek Pak 100 ribuan mere. Di ditu nya di dieu mah teuing kumaha milik we.